Ah, pamirsa tepang deui jeung Abah Didi alias Kioplet pupuhu calung plesetan di Kampung Salareuma Desa Jayamukti. Sisiriran Mbak. Ini jadi supir, Halus kata bata. Patong jadi wadana. Ini ngajak ke pipir, batot laican. Abidai nyabut sampe, asal dibere betina. Aduh. Abidai nyabut ece, asal dibere betina. Udah kagok nih banyak. Kagok batur ge moal bisa nyanyi beureungan. Oh benernya. Kan ieu mah keun saitu ngareah-reah we. Bener nih banyak. Hibur diri. Bener Pak. Jadi hibur batur mah bin cocok teu ingat hibur ku sorangan mah. Pan jadi kabuangan teh keur sorang. Bener Pak, bener Pak, bener Pak. Lamun geus kumaha sorangan sok ciptakeun hiburan keur batur. Nah, Dan nyiptakeun seni budaya urang. Jadi seni teh ulah ngan saukur seni kan seni teh seni rupa, seni budaya, tak urang mah seni budaya. Jadi ngahibur hati anu keur bingung. Tah, bener, Pak. Jadi intina mah Abah mah ngabungahkeun diri sorangan heula kayak ngabungahkeun batur teh banyak. Nun banyak. Siap. Nun Mbak, yuk assalamualaikum. Iya, amin Mbah, yuk.